Ari agama Islam sumberna teh Al-Qur'an. Kalamullah disebut nage. Lain dahareun memeh kuat, lain kalieun memeh aya tanaga, lain teu leumaneun memeh boga parabot. Jero Quran teh mun di laut mah Kolombo. Teu dicarek neleuman Quran, malah sok aya jelema kiai baheula mah licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meuni teu meunang neleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tah ngomong teh. Pugu ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan, waspada bisi rek neleuman eusining Al-Qur'an, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Teuleum di laut nu jero teu mawa parabot mah atuh cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we tah mah. Neleuman Quran teu nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka tah mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur. Istilah agama mah disebutna teh nyadolun nyamudilun. Dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Maka ning ayeuna mun digara gabah barabari ngajawab depan seueurnya pertarosan-pertarosan geuning. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh ya. Semua ulah diteleuman, teleuman. Tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokok mah dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neleuman Quran eueuh parabot nu bieu cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu. Imanna mah aya kandel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kandel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kandel tahajud teu tinggal duha komo. Jol we cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaramena we. Nini da batur mah ti mangkukna geuning salat teh geus ngarep ngetan, ari maneh cekcok teuing tong gujrud urang nuturkeun batur we urang. Cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat.